caang narempongan baturan kuring nu nyorangan nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan megatkeun hareupan ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan megatkeun hareupan boro diri mi cinta sagem leunah panyangka anjeun teh arek satia hate teu bisa dipapalerakeun teu narima anjeun mi cinta nulian anjaka ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih saliwat boro diri mi cinta sagem leunah panyangka anjeun teh arek satia hate teu bisa dipapalerakeun teu narima anjeun mi cinta nulian anjaka ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih saliwat